Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang. Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dina denget ayeuna urang lebet kana pangajaran katilu anu ngagaduhan tema silih pikanyaah papada makhluk atau saling menyayangi sesama makhluk. Sateuacan dilanjengkeun, hayu urang ngadoa heula ku ngabaca Bismillahirrahmanirrahim. Doa sateuacan diajar, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana sakumna makhluk di alam dunia anu diciptakeun Allah Subhanahu wa ta'ala dina kaayaan nu teu sarua. Semuanya makhluk di alam dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang tidak sama. Silih pikanyaah, saling menyayangi jeung silih ajenan dan saling menghormati sesama makhluk papada makhluk mangrupakeun kawajiban pikeun nyumponan pangabutuh nu teu sarua. Merupakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sama. Apakah kepada hewan, boh ka tutuwuhan, komo deui ka sesama manusia. Urang kudu silih pikanyaah jeung silih ajenan. Dina gambar digigir aya hiji paguneman anu nyaritakeun silih pikanyaah jeung papada makhluk anu bade ku ibu dibacakeun. Pek ayeuna ku hidep tengetan paguneman anu ku ibu dibacakeun. Pagunemanna atanapi percakapan, atanapi dialog dina bahasa Indonesia, judulna nyaeta Hadiah Pikeun Kebon Binatang. Mulangna paseur anak mencek. Mencek teh kujang ya dalam bahasa Indonesia. Tileuweung jadi obrolan urang Cikoneng. Babaturan eson daratang rek narenjo si paseur ka imah eson. Tia. Sabaraha poe nya si paseur aya di leuweung teh? Eson. Hampir 2 minggu. Usep. Jadi rada begang ayeuna mah nya son. Ahid. Nya, padahal di leuweung teh tangtuna oge rea hakaneun. Paguru. Lain soal aya jeung henteuna hakaneun, tapi si paseur teu bisa ngaluyukeun diri jeung kaayaan di leuweung. Ari di dieu mah pan di kandangan. Tur parabna oge disadiakeun. Jadi geus kitu kabiasaanana teh. Tangtu wae di leuweung teh moal betaheun. Eson. Kumaha atuh sakedahna, Pak? Paguru. Kuduna mah si pasteur teh ulah langsung dileupaskeun ka leuweung sabab moal betaheun. Alusna mah saeutik-saeutik diwanohkeun heula jeung lingkungan nu anyar. Ahid. Ayeuna rek kumaha atuh son? Eson. Teuing atuh, masih keneh bingung. Ari rek terus dipiara di dieu, apanan jelas teu meunang. Sabab ieu sato ditangtayungan ku undang-undang. Ari rek dileupaskeun deui ka leuweung, geuning ayeuna kalah balik deui. Paguru. Ari cek bapa mah si paseur teh mending di ka kebon binatangkeun. Eson. Engke teras kumaha, Pak? Paguru. Nya bakal dipiara di ditu. Eta tangtu leuwih hade batan si paseur dikukut di dieu. Ai di kebon binatang mah tangtu bakal aya baturna. Salian ti eta, urang geus nyumbang pikeun kapentingan umum. Usep. Nya mending keneh kitu son. Lamun aya di kebon binatang mah
Pan urari si paseur teh. Pak Guru, kumaha son? Geus kapikir acan? Eson, sumuhun sae kitu wae Pak. Si paseur teh urang pasihkeun wae ka kebun binatang. Pak Guru, nya alus pisan ari kitu mah. Tia, iraha nya Pak, saena diantarkeun ka kebun binatangna. Pak Guru, engke wae lamun eson geus nya cager, ulah gurung-gusuh sabab samemehna urang kudu mere nyaho heula ka pengurus kebun binatang yen urang rek masrahkeun si paseur. Usep, urang anterkeun wae atuh Pak. Pak Guru, alus nama kitu. Ti dieuna urang ngabring bari sakalian piknik ka kebun binatang. Dina paguneman anu parantos ku ibu dibacakeun, dina eta nyaritakeun yen aya sababaraha urang barudak anu mika nyaah ka sato. Nyaeta satona teh mencek atanapi kujang. Anu asalna si kujang eta teh diingu ku salah saurang nyaeta si eson. Sabab kujang itu termasuk hewan yang dilindungi oleh undang-undang, maka kujang itu tidak bisa seterusnya dipelihara oleh si eson. Jadi kujang itu harus dibiarkan bebas di alamnya atau kita kirimkan ke kebun binatang. Nah, dina caritaan anu tadi ku ibu dibacakeun, si kujang eta atanapi si mencek eta bakal dikirimkeun ka kebun binatang sabab di alam liar dia tidak terbiasa untuk hidup sendiri seperti itu. Dina paguneman eta oge menunjukkan bahwa anak-anak ini, Tia, Eson, Usep, Ahid itu sangat menyayangi, sangat menghormati makhluk hidup. Makhluk hidup di sini adalah hewan mencek. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita itu kudu saling mikanyaah, saling ngahormatan boh sasato tumbuhan atanapi manusia. Kasato oge urang kudu mikanyaah komo ka sesama manusia. Saha di antara hidup sadayana anu ngagaduhan sato piaraan. Tangtos pasti aya di antawis hidup anu gaduh sato piaraan. Boh eta hayam, boh eta kelenci, boh eta ucing. Nah, urang sadayana kudu mikanyaah ka sato-sato eta. Kumaha urang misalkeun lapar, sato oge pasti lapar, kudu dibere dahar, dibere nginum jeung sajabana sabab sato oge mangrupakeun makhluk hidup, makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tangtos pasti ngagaduhan perasaan sato oge gitu. Tiasa sedih, tiasa bunga. Sabada hidup ngadangukeun paguneman anu tadi ku ibu dibacakeun, aya sababaraha aspek anu kudu diperhatikeun dina metakeun paguneman atanapi dina nyontokeun paguneman. Aspek anu kahiji nyaeta A. Lafal nyarita kudu jentre, bener tur bentes. Jentre teh kudu jelas, bener tur bentes teh sami sareng jelas gitu. Intina lafalna pelafalan misalkan a, i, u, e, o teh kudu jelas jeung bener. Aspek anu kadua nyaeta sorana kudu sedeng. Ulah jojorowokan, ulah oge ngagernyem. Jojorowokan teh ulah tarik teuing, ulah oge ngagernyem. Upami ngagernyem itu adalah artinya pelan teuing. Jadi suaranya harus sedang-sedang saja. Tidak boleh terlalu keras, tidak boleh juga terlalu pelan suaranya.
Teras aspek anu katilu lentongna atanapi intonasina kudu mernah anu dilengkepan ku ngajiwaan kana tokoh eta paguneman. Intonasinya, lentongnya harus sesuai. Jadi kita harus menjiwai tokoh yang sedang kita baca. Kalau marah berarti lentongnya marah, kalau sedih lentongnya sedih, seperti itu. Anu kaopat atanapi anu D, aspek anu kudu diperhatikeun dina metakeun paguneman nyaeta sikep jeung pasemon. Pasemon itu teknik gaya bahasa. Sikep atawa robahna awak kudu luyu jeung naon anu diomongkeun, ulah kaleulewihi. Nah, jadi ketika membacakan paguneman atau ketika kita praktek percakapan, sikap kita, badan kita harus menunjukkan sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Kalau misalkan kita sedang sedih membicarakan suatu hal yang sedih, maka wajah dan gestur kita atau badan kita harus menunjukkan sedih, menunjukkan lemah, seperti itu. Tapi kalau yang kita bicarakan adalah kebahagiaan, maka gestur kita, badan kita pun menunjukkan semangat bahagia, seperti itu. Saterasna anu kalima atanapi anu poin E nyaeta tagog atanapi sikap kudu ngayakinkeun. Nah, jadi sikap kita harus meyakinkan. Pinuh rasa percaya diri tapi omat ulah kaleulewihi. Jadi ketika kita membacakan paguneman atau percakapan, kita harus yakin, kita harus percaya diri. Itu supaya meyakinkan orang yang sedang melihat atau mendengarkan percakapan kita. Anu terakhir nyaeta kontak jeung pamiarsa atawa ngabagi panempo kanu ngaregepkeun. Jadi maksudnya adalah kontak dengan penonton. Jadi ketika membacakan percakapan atau melakukan percakapan dengan penonton itu harus pandangan kita harus dibagi-bagi gitu. Jadi jangan sampai ketika membaca percakapan kita fokus saja ke satu arah gitu. Jadi pandangan kita harus sesekali ke penonton. Tidak boleh membelakangi penonton atau tidak boleh tunduk terus-terusan gitu ya. Jadi harus membagi pandangan. Itu yang dimaksud dengan kontak jeung pamiarsa atawa ngabagi panempo kanu ngaregepkeun. Tah eta genep aspek anu kudu diperhatikeun lamun urang metakeun atanapi nyontokeun boh maca atawa meraktekkeun paguneman. Anu saterasna ayeuna pek ku hidep mangga buka kaca 42 dina buku paket Basa Sunda kelas 4. Dina kaca 42 ada paguneman atau percakapan yang judulnya Munding jeung Buhaya. Munding itu kerbau, jeung buhaya dan buaya. Nah, tugasnya adalah silahkan kalian baca paguneman tersebut kalayan merhatikeun aspek-aspek anu aya genep tadi. Aspek tina pelafalana, aspek tina sorana, aspek tina lentongna jeung anu sanesna deui. Macakeunana hidep tiasa nuhun bantosan ka wargi hidep. Bisa minta tolong ke saudara-saudara, anak-anak semuanya, apakah boleh ibu, boleh bapak, boleh adik, kakak yang ada di rumah. Karena di sini kan ada beberapa tokoh ya, ada buhaya, munding, ada pecang gitu. Jadi kalian bisa membagi-bagi tokohnya dengan keluarga kalian di rumah. Atau kalau misalkan ibu
Orang tua saya, keluarga saya mah misalkan sibuk tidak bisa menemani untuk membaca, tidak apa-apa. Saya mah mau semuanya saja tokohnya sama saya dibacakan. Nah, itu boleh, tidak apa-apa seperti itu. Jadi kalau mau sekaligus sama kamu semuanya, yang buhaya kamu, yang jadi munding kamu, yang jadi pecang kamu, seperti itu membacakannya boleh seperti itu. Kalau mau dibagi-bagi dengan keluarga yang di rumah, percakapannya juga boleh, silahkan. Percakapannya boleh divideokan atau boleh hanya lewat voice note saja, sesuai dengan kesanggupan anak-anak semuanya. Sabada hidup atanapi saentos hidup macakeun paguneman anu judulna Munding jeung Buhaya. Teras hidup buka kaca 40 genep. Seratkeun pieunteugeun atanapi picontoeun tina masing-masing tokoh. Upami sakadang buhaya pieunteugeunana atanapi sikap picontoeunana naon. Teras sakadang munding picontoeun atanapi pieunteugeunana naon. Teras nu katilu sakadang peucang sikap picontoeun atanapi sikap pieunteugeun tina sakadang peucang teh naon. Mugi-mugi tiasa dipikahartos pancen anu ku ibu dipasihan dina dinten ayeuna. Ibu ulangi pancennya atau tugasnya, yaitu yang pertama macakeun paguneman anu judulna Munding jeung Buhaya. Anu kadua, saentos anak-anak semuanya membacakan percakapan, tuliskeun sikep pieunteugeun atau sikep picontoeun tina masing-masing tokoh. Boh sakadang buaya, sakadang munding, atau sakadang peucang. Jadi tuliskan contoh sikap pieunteugeun atau sikap picontoeun dari ketiga tokoh tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini bahasa Sunda kelas 4 dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.